Astagfirullahaladzim, tingali Pak Dedi. Aduh, masya Allah, iya gunung diduruk tak apalin merenan kayaknya lamun usum hujan kayak kumaha merenan ke tengah burusut gunung teh. Pak Dedi, iya jelema ngaduruk gunung Pak Dedi, ayah wae. Aduh, tingali nepi ka poncot Pak Dedi. Aduh, masya Allah. Kumaha ek mana ada orang mau buka helikopter, Pak Dedi, aduh. Tinggal Pak Dedi, tolong gunung didorok ya, gunung ya ngelempengan gunung Pembreng ya, belah kulon rawat tutut aya nu ngaduruk deui tuh tingali. Aduh ya masuk aya wae emangnya jelema teh sok ngaduruk gunung ke tepan usum hujan teh meureunnan ke tengah burusut meneng ke tengah burusut. Aduh, aingnya. Diduruk tuh. Kacau mah aduh. Kita men ngaburusut ke taneuh teh meureunnan. Kumaha ke? Usum hujan mah. Kasaha mun diharap keneh nu rugi mah kitunya. Karunya urang masih ukis gitu. Si belah wetan gitu karunya kita tuh budak kena nonton tuh. Ke kumaha? Emang talurun ka handap si ukis teh menyen. Jeung si gogokna talurun ka handapnya. Dia mah aduh gitu info tibah dia ya mah di rawat tutut ya mah.